Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo orang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. As-sifatu saniyatu ari sifat as-sifatu saniyata asyrata ari sifat nomor ka-12 al-wajibatu anu wajib lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala al-basyaru eta sifat basyar. Bahwa sareng ari itu basyar sifatun eta sifat lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala az-zaliyatun anu bangsa ajali maujudatun anu aya qaimatun anu tetep bizatihi ta'ala dina zatna Allah ta'ala. Yan kasyipu narima kabuka lahu ka Gusti Allah, yan kasyipu narima kabuka lahu ka Gusti Allah biha kalawan itu sifat naon kullu maujudin tiap-tiap anu aya atawa sakabeh anu aya pahya mangka ari itu basyar muta'alliqatun eta anu cumantel atawa ta'alluq bi kulli maujudin kana tiap-tiap anu aya min dawatin nyatana pirang-pirang dat wa aswatin sareng pirang-pirang suara ala tahqiqi netepan kaol anu nyata wayajibu sareng wajib alaina ka Gusti urang sadayana naon al imanu iman bidzalika kana itu anu tadi dicarioskeun wa in kunna sanajan aya urang sadayana teh najhalu eta henteu apal kaipiyata ta'alluqi kana tata cara ta'alluq payubsiru ningali Allah bibasyarihi kalawan basorna Allah payubsiru ningali Allah basyarahu kalawan paningalina Allah bibasyarihi ku basorna Allah li annahu karena sayaktosna itu basyar teh min jumlatil maujudati eta tina jumlah pirang-pirang anu aya wa ghairu dzalik sareng liana itu madzkur wa basyaruhu ta'ala sareng ari basyarna Allah ta'ala laisa eta lain itu basyar teh bihadaqatin eta ku talapak panon wala ajpanin sareng ku bobodas wala ajpanin wa basyaruhu ta'ala sareng ari basyarna Allah ta'ala teh laisa eta lain itu basyar bihadaqatin eta ku hihideung panon wala ajpanin sareng henteu ku talapok panon wala yatra'u sareng henteu datang alaihi ka Gusti Allah naon ma perkara yudirruhu anu ngamadaratkeun itu ma ka Gusti Allah kal umyi saperti lolong li anadzalika karana sayaktosna ma min sifatil hawadisi eta tina pirang-pirang sifat anu anyar wa basyaruhu ta'ala sareng ari basyarna Allah ta'ala la yusgiluhu eta henteu ngamasgulkeun ka itu basyar ka Gusti Allah an sam'ihi tina samana Allah wala sareng henteu ngamasgulkeun naon sam'uhu samana Allah an basyarihi tina basyarna Allah bal yubsiru balik ningali Allah asyai'a kana perkara wa yangu Allah kana itu syai' fi anin dina waktu wahidin anu sahiji bi khilafil hawadisi kalawan beda sareng pirang-pirang anu anyar fa inna basyarahum karena sayaktosna paningalina itu hawadis yusgiluhum eta ngamasgulkeun itu basyar ka hawadis ansam ihim tina samana hawadis wasam'uhum sareng ari pangdegena hawadis yusgiluhum eta ngamasgulkeun sam'u ka hawadis an basyarihim tina basyarna hawadis. Wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun annahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah qadama eta nyata geus ti heula naon annakulan kana sayaktosna saban-saban sahiji minas sam'i tina sifat sama wal basyari sareng sifat basyar teh muta'alliqun eta anu ta'alluq bi kulli mawjudin kana tiap-tiap anu aya walakinil inkisyafu tatapina ari inkisab bisam'i kalawan sifat sama ghairul inkisyafi eta lain inkisab bil basyari kalawan sifat basyar
kama anal inkisyafi seperti perkara anal inkisyapa sayaktosna inkisyap bil ilmi kalawan sifat ilmu goirul inkisyafi eta lain inkisyap bihima kalawan sama sareng basor wala ya'lamu sareng teu aya anu uninga hakikata zalika kana hakikatna itu mazkur saha illallahu ta'ala kecuali Allah ta'ala wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun anna ta'alluq sam'i kana ta'alluqna sifat kana sayaktosna ta'alluq sifat sama wal basori sareng sifat basor teh bin nisbati kalawan dinisbatkeun lil hawadisi kana pirang-pirang anu anyar qabla wujudiha dina sameme ayana hawadis ta'alluqu suluhi qadimin eta ta'alluq suluhi qadim wa ba'da wujudiha sareng dina sabada ayana hawadis ta'alluqu tanjiji hadis eta ta'alluq tanjiji hadis wa amma binisbati sareng anapun kalawan dinisbatkeun li dzatihi ta'ala kana datna Allah ta'ala wa sifatihi sareng kana pirang-pirang sifatna Allah ta'ala pata'alluqu tanjiji qadim mangka eta ta'alluq tanjiji qadim bimana anna dzatahu ta'ala kalawan makna sayaktosna zatna Allah ta'ala azalan di zaman ajali munkasyifatun eta anu terbuka lahu ka Gusti Allah bisam'ihi kalawan sifat samana Allah wa basyarihi sareng basyarna Allah wa dalilu sareng ari dalil ala subutil basyari kana tetepna sifat basyar lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala alkitabu eta Al-Qur'an qala ta'ala ngadawu Allah ta'ala wallahu sareng ari Allah basyirun eta anu ningali bima kana perkara ta'maluna anu midamel aranjeun kabeh innallaha sayaktosna Gusti Allah samiun eta anu ngadangu basyirun tur anu ningali wa aidan sareng deui di dalam yakun di mana-mana henteu aya Allah basyiron eta anu ningali lakana tangtu aya Allah a'ma eta anu lolong wal umyu sareng ari lolong naksun eta kakurangan wa naksu sareng ari kakurangan alaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala muhalun eta mustahil pasabata mangka tetep lahu ka Gusti Allah naon al basyaru sifat basyar wa idza sabata sareng di mana-mana tetep lahu ka Gusti Allah naon al basyaru sifat basar istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah naon al umyu sifat umyu hartosna lolong alladzi anu huwa ari itu ladi diddul basyari eta lalawanan sifat basyar as-sifatu salisata asyrata wallahu a'lam bissawab.